ulqatun hasilatun bil kitabah ka ulqatin hasilah bil musofahah wa ulqatun hasilatun bil kitabah ka ulqatin hasilah bil musofahah. Ngahubungkeun cinta hasil ku tulisan kaya hasilna cinta ku sasalaman, yakni ieu syair anggap perwakilan diri abdi ka anjeun teh deudeuh pisan. Jauh kisah cinta nutos karandapan, merjuangkeun cinta entos bebeakan, barang anjeun dongkap bade dikhitbahan, hanjaka cinta urang teu direstuan. Memang nage salah urang ngambil langkah, enggal-enggal teuing hoyong gerak nikah, bakat kasieun anjeun kapayunan, tika gancang dina ngambil keputusan. Tiap wengi cai soca ieu ragrag, kadang mah asa ditindihan ku jagat, ngajerit ka zat anu masihan cinta, abdi hoyong sepuh hatena kabuka. Tiap hujan ngari rincik abdi cerik, rasa hate kian hari kian sakit, embunglah embung kuring asa dicekik, ngan batin ngajerit maratan langit. Kunaon atuh tiap aya kasenang, jeung nalika abdi keur aya kahayang, sepuh teh sok siap untuk menantang, dengan 1000 alasan dihadang. Ayeuna mah urang weh saling nguatkeun, abdi mah moal nepi ka ngajalirkeun, kana janji-janji abdi nu ka anjeun, kitu oge anjeun ulah mopohokeun. Wahai zat nu maha ngabalikeun rasa, mugi mumibakeun ka sepuh kaula, kana restu cinta hatena kabuka, alin kanu lian hoyong kasih eta. Abdi alim pisan lamun dijodokeun, sabab hate moal bisa narimakeun, teu bisa ieu cinta nu utuh dibikeun, ka awewe lian nu teu dihayangkeun. Neng kedah sobar nampi kodok kodar, da jodoh mah moal aya nu tertukar, urang kedah kuat barina ikhtiar, dugi lafad qobil tu engke terdengar. Sakieu syairan tamatna wassalam, kieu kisah cinta nu teu direstuan, bakat pengalaman nu nyanyi syairan, pamugi katampi ku para akhwat. Wa ulqatun hasilatun bil kitabah ka ulqatin hasilah bil musofahah wa ulqatun hasilatun bil